Halo guys, ayeuna urang ngadek ngeprank ka bogoh urang. Urang ngadek ngeprank hayang putus lah pamit mun si sa Ria Ricis teh baru pamit. Di kumaha eta reaksi ka bogoh urang heuh. Urang diprankna dina chat WA heula. Ke chat videona ngeprank videona mah heuh. Barelo aja malam seperti. Sip, tunggu prankna heuh. Tah kieu dak aing ngeprank ka bogoh aing gitu. Jadi kieu ngeprank teh pan situ nyeun status da awalna ge euy geus ieu gitu. Aing geus ngahaja bikin kesel manehna ngan padahal lamun ku urang disimpan di dieu mah panjang teuing euy caritana. Ayeuna urang mulai ti dieu wae. Saya tanya status na WA-na teh cenah. Kieu cenah statusna teh. Capek hati cenah anjir, capek fisik, capek pikiran cenah. Sedang tidak peduli dengan keadaan anjir cek aing teh si eta euy ka bogoh aing gitu. Yang mau pergi pergilah sana anjir ka aing meureun. Yang mau menjauh silahkan menjauh cenah. Aing tah tuh asa dibere jalan bae di kitu mah. Nya geus ku aing teh dibalas anjir. Kieu balasan aing teh deh. Kieu balasanna teh heuh, kela ku aing daguan heula gara. Oh, cenah cek aing teh kieu bal. Oh kitu, nyerah ieu teh cek urang teh kitu heuh. Nya emang teu nitah cenah. Nya terus aku nu betena ge aku pamit nya cek aing teh kitu ka bogoh aing teh ting kumaha reaksina ka aing teh. Nya kamu nu betena aku nanya kunaon jawabna gitu aja dari tadi anjir ka bogoh aing mulai panas. Ku aing teh dibalas deui mah kieu. Makasih dah nemenin aku dan udah ada buat aku. Tapi maaf, aku mau pamit aja. Aku udah gak kuat, anjing. Aing sok-sokan jadi Dilan, Bal. Kamu mah cenah tambah bikin kesel wae anjir bari emotekeun ceurik Bal, bari jeung hae meureun tunduh. Pokona mah emote geus ceurik we si teh. Nya asli aku pamit yang si aing teh dibere penegasan deui mah saya terhadap percaya heuh. Aslina aku pamit yang si aing teh. Si tuna teh bal bere gambar heuh mewek gitu anjir. Aing teh beuki we dipapanas deui beuh. Aing teh balas deui aing teh. Aku pamit bobo dulu ya. Aku udah gak kuat ngantuk. Disangkana ngajak putus padahal aing gelebar. Makasih udah nemenin chatan dan makasih udah bisa gak marah karena aku cenah. Karena aku bete maksudnya gitu dah. Aing geus bete tuh tadi. Tah di dinya teh aing tuluykeun. Padahal aku ngeprank yang cek aing teh gitu. Maafnya sayang cek aing teh sok-sokan da karunya anjir geus ceurik peuting-peuting atuh ya teh Bang. Asli aing mah mewek cenah cek manehna teh cenah da kesel atuh maneh mah teu ngarasakeun cenah anjir. Bari emo ceurik aing teh da minta hampura we heueuh maaf atuh sayang anjir tuh da kesel teu aya kagiatan. Bari minta hampura jeung emot heuh cinta-cintaan teh ngarti meureun kade ulah baper ya. Yang mah da bercanda atuh tar di-upload ya. Gaga ku aing bebejek di-upload kana YouTube maksudna. Terus eta nyen di ieu nyen di status bari mewek anjir kieu tah kata-katana berasa capek nyesek cenah beda ku aing di prank anjir. Emot mewek beukeut mewek kuatir oge sih tapi heueuh da kumaha weuh kegiatan. Jadi orang tengah aja ngeprank teh teh. Mudah-mudahan bisa ngahibur para subscriber urang anu setia nyabscribe kana YouTube urang. Jeung salah sahijina cara jang ngetes kesetiaan ka bogoh maneh nah dek nyerah atau henteu nya bisa ditiru ieu prank jiga kieu patut teh. Mudah-mudahan bermanfaat. Tong poho subrek ke channel YouTube ieu. Heeh, pokona mah kahareupna bakal aya kelanjutan tentang prank ka bogoh aing ieu kumaha caritana. Heeh, bisi aya nu dek mere inspirasi tentang video nanaon oge sok dina komenan wae diasupkeun. Tong poho like jeung nyalakeun loncengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.